Aduh, aing kumaha ieu ripuh ieu sapatu. Coba isuk ngalamar gawe. Mahanya. Seger naon. Kika tulungan mana bisa teu adehan sapatu. Sepatu sih jadi tilu kieu geuning. Uji calawak sih teh. Piceun sepatu kieu mah teh. Kumaha tuh nya? Lem. Nah, isuk jang gawe deui urang. Enggak duit teh ji lem sih teh. Oh, pampan mah eta. Anjing siapa kuat kuripu. Tung hariwang orang meuli itu dah. Orang keur menang milik sih teh. Wih. Menang milik mana? Yo, itu teh menang arisan. Tapi ka kieu sih teh. Heeh, puguh. Terus ulah hariwang. Kumaha tuh nya? Urang isuk pangalemkeun. Bisa. Teu bisa heuh ka tukang lem atuh ku urang pangmayarkeun maksud teh. Ih, Kak, geus ulah, Kak. Repot-repot. Bae, ieu mah pedah ka babaturan urang mah nyaah ka maneh sanajan maneh boloho oge. Teu leutik malepan jeung urang kitu teh. Geus anu urang rek balanja atuh da loba duit, maneh hayang naon? Moal lah, repot-repot lah. Geus ulah era-era sok hayang naon sebutkeun. Moal lah, moal. Era euy urang. Ke isuk kita urang ge gawe. Sok rokok naon super arek. Moal, Kak. Magdu mun aya mah. Minuman arek moal. Ah, segala wae maneh. Prit, Fanta. Coca-Cola we. Sia moal. Naon dahareuna arek suka. Tuh nya maneh mah sagala wae. Naon we? Taro mun aya mah. Kayak kurang pangulikeun gampang lah. Ulah lah. Ulah naon? Ulah geus aya maksa mah jugut. Kayak kurang pangikeun ieu gampang lah. Geus ulah hariwang, ulah sedih, sebeut sia Geus ulah, Kak. Ieu geus urang we. ulah dililakeun kumaha? Mun aya nu anyar we. Geus ieu geus keneh. Anu lesot lem nah hungkul ieu mah gampang lah. Geus ulah hariwang urang menang milik. Tadi rokok naon? Hi, ulah, Kak. Ieu urang ge. Magnum apal siage lah. Heeh. Geus atuh aya maksa mah sok buat. Buat. Heeh. Kopina.